Nah orang ulin ke mana bed aduh ini kita itu yang video item sekali kalimat tuh nya orang oge itu berbutuh sabar sama duitnya per pacak li komo kelut orang per geling gitu atuh kita pisan duit orang oge bingungnya eta ya teh ayo nama itu lah orang neangan kira-kira pi duiteun aya keur ngomong ke naon euy kira-kira gitu. Jadi duit mah euy wah atuh mah itu bener sama kudu kira-kira nama ini aduh ya tapi duitnya mana mas eta mah orang tulikeun na omah ieu kan ayo terang ka omah yuk ayo atuh Ari mati mana wae bapak tadi yang ngopi ya mah pisan kopi peti dinya terus pan kopi mah garantung di ditu ini tuh dapat hayang dipanggieun bapak ge ame rada gitu romantis lah si Neng ke mana? Tadi teh si Neng teh wartos amang pan senang recangan nyapa kumaha ngomong si Neng ya terus Ageng kumaha tah aman dijodohkeun Ari bapak mah kumaha si Neng sih mus Neng geus aya jodohna aya nu cocok jeung si Neng kumaha si Neng we bapak mah kan aya nih babaturan mau sok amang si Neng si naon si Naki kumaha tah ai mun si Nengna cocok mah meureun ai bapak mah teringang sih kumaha si Neng mun si Nengna ngeunaikeun jadi cocok ka budak eta bapak mah dukung wae gitu we Assalamualaikum. Neng di luar kedap Naon? adieu Naon, Mbak? Ini anak rumah. Naon? Aya naon? Neng teh amang di mana Terus jadinya biasa. jeung saha itu Sekarang sih naik kan jalan. yang ameng we naon teh ieu mah Anak muda meureun, Mbak. tadi abah yang kopi pisan si Kan aya mama meureun mama. si mama ulin wae cenah ti tatangga teh geus naon ning biasa rumpi pan mama masuk areueuh dua nana ieu mah bapaknya kopi ge paning terus Agung wajeunna mah dari rumah tangga anu Rumah tangga sebenarnya. kabogoh geus boga Aya nu deket mah. ngaran Orang kidul si Uret. jeung si Ulednya deket teh si Uled anu sok jeung si Ubed nu beuki ngaladog si eta aya Neng ieu mah deket teh jeung nu kitu we nu beuki ngaladog Cinta meureun, Mbak. lain cinta-cinta gitu Neng ieu mah ita hareupna kumaha Neng anggaran bukan salah itu kudu gawe Tambah temandang fisik, Mbak. Temandang harta. Mah tong ngomong-ngomong jodoh-jodoh wae mah Neng wae atuh tah yang ngararabi Neng mah. tuh nya mah naon si bapak ge budak aya nama kitu geus wae nama lah kumaha si Neng naon mah bener-bener dijodohkeun kolotna bae aing galau aing ieu mah yakin galau pisan galauna oge urang galau kitu tuh urang sakaning banding ku urang galau kitu nya
dunia oge terasa sempit euy. Meus aya mah dia dia tah. Mau aing kotor diuk oge aing usapan heula burukeun aing. Yuk. Naon ieu mah kotor kene semua aing. Yang dilamot aing mah Lamot diuk. Ahaun kitu. Ieu urang ngomong ka maneh. Naon aing Mana bener-bener bagus Neng. heueuh aing bogo ka si Neng sabenerna mah da kumaha atuh teu dibogo-bogo oge ke bogo. Aing Berarti eta mah tandana I love you Neng. heueuh ai sabenerna mah kitu urang teh nya I love you pokona mah I love you pisan gitu ka si Neng. Kela. Mainnya hati I love you. Henteu nyata sabenerna mah I love you teh naon sih artina? Aduh, teh nyawa bahasa I love you maneh. Mana sekolah teh? Henteu urang mah sakola oge kur baretu teh pika TK? SN urang mah sakola oge. Kan SN dia head SD atuh Oh, ureunan. SN teu nyahoan maneh mah. Ieu mah. Pokona mah kieu nya urang boga rasa kitu nya ka si Neng tapi bingung cara ngungkapkeunana teh rasa. Da keueuh di kumaha-kumaha oge nemponing si Neng dijodohkeun kitu. Galau euy urang asli. Galau pisan pokona mah aduh. Nya galau iku awewe ieu teh. Da keukeuh atuh ai galau mah teu dirasakeun ku awewe ku lalaki. Masih asup ngewa atuh euy. Maneh mah kitu teu ngarasakeun aing. Ayo banget sih mana gila cuma Kemai atuh sia mah kitu pisan aing aing mah nyaka yang di Indonesia teh kitu cuma teu aing oge Iya, geus tah. gagah. Kemai atuh maneh mah kitu pisan. Geus wapi standar nanti baju kieu ieu mah. Maneh mah jadi ngaledek ka urang aing. Urang keur nyeri hate teh dukung ku maneh atuh lain kitu maneh mah. Aya ka awewe mah atuh kuduna nanti alus keren. Atuh kemai da urang mah natural cek rosa oge. Geus enak mah. Entar dican pas di tong teh. Atuh kitu atuh mereka maneh mah tong tadi deui atuh ayeuna mah hayu Kitu atuh yang urang deui hayu. Maneh ti heula Hayu. hayu aing. Hayu Aku aing lamun ke mere beja sia tu aing mah ka tadi henteu Urang pastikeun saya tanya aing ayeuna hayu. tapi na sia kanyahoan mah. Moal Sia aja mah aing tanggung jawab aing. Ku aing sia lamun kanyahoan kumaha aing era kumitoha aing. Moal. Lah tanya jadi motor oge sia. Atuh kumaha sia mah ngaku-ngaku. Ieu ngeunah naonan. Buru nya teh hayu atuh. Ayo, sia mah Tangga di. mikir cuma gitu ngajakan Iya, gitu mah buru hayu. aing mah teu mikir pisan aing. Jangan dilakukan wae hirup nanti aing. Hayo. Burunya teh astagfirullah. Bisa mata dia buru atuh aing labus. Hayu Teu mikir pisan nyeri su. Aing nyeri sama teman tuan aja. Tengok ku aing buduk ieu nyeri aing sama. Teu mikir awewe bener nanti lamun sama. kitu ieu teh. Aing sok sia. Sia ku aing direngkas sia aing nyeri sama. Buru hayu. Tuan bisa. Nah ayo dicekelan deui. Saya mesti genmu. Hayang Atuh aing nya teh hayu buru. atuh nah marena kitu wae. Nya cepet oge bener dijodohkeun itu kita si Neng mah ada daulat sia ada teu beunang ngawaro si aing hayu sia mah da katun ngajakan wae sia mah teu mikir pisan geus tempo ngesitu aing geus kudu teuing aing bingung kumaha nya aing apa geus katempo meureun kitu sia mah kumaha aing kumaha mau ngedang geus pupuh aing sudi nanyakeun oge era sia mah teu mikir pisan lalaki aing Ari maneh kunaon deui ka euy kuat kahulang tarik itu. Baru nama kepikiran lu tadi deui ka euy. Udang. Kunaon? Tuh. Ya Allah, yang kana kitu deui ka. Awak mah loba saukur hiji. Ayo tadi mah. Berarti elah ku sobe manehnya. Atuh dah aya nama cinta memandang harta. Boga naon di imah? Urang mah boga citel mah urang mah da naon atuh urang teu bisa ngabangga-banggakeun urang mah da percuma ngabanggakeun harta orang tua mah tuh. Tapi mah urang yakin urang bisa. Kudu atuh kudu percaya diri Tapi nempo kitu mah urang teh aduh. Teu kudu kumaha pasti Neng. Urang kumaha urang ka manehna. Urang geus lope. Pokona mah lope pisan urang si Neng. Tapi nasi Neng mah karena mengkhianati kesetiaan urang. Kalampahan jauh urang si Neng. Jauh kemana?
jauh ti bayangkeun ku urang nih jauhna di Amerika di kakut Arab urang lempang jauh bisa nih Berapa bulan masih enak tuh. tah itu pan meureun mata kieu ge urang kumaha nya Ini karena apa? Deketku naon tika euy. Sarua mata aing hayang aing saha neng aing pastihana teh kitu mah mung aing ngangkatna oge aing angkat dan si penting. mung aing moal angkat lagi Kamu parem tuh. Kenal, itu orang salah si eta kene. Urang mudah-mudahan si eta nanti sadar. Ieu mah kan hayo we, urang kudu kieu wae mah atuh dadas urang hate. Ieu mah teu ngasih pisan si neng mah. Urang kumaha mudah-mudahan manehna, ayo manehna karang jeung batur. Sia eta geureuh. Dari si Aka malam nih aku dihubungi di telepon teh aktif. Kayak di ditu Nya urang ge si neng aing kaburu ka nyahoan manten da maneh gara Bisa dengan nanti. Oke. Sukses. Oke bro, Aka mana wae. naon itu naon hayo gagarawaan deui di caneng kana celina. Telepon tuh diangkat gitu. Pena reject Bohong. benar Bohong. sik naon bohong saya mah Tadi ngaharikan HP nu saha atuh. si Ubed tadi mah apa lagi buat goreng yang naon Pas banget AA. oh gitu nyata da kumaha tuh kumaha kamari eta naon minggu duaan jeung si Naid kamari ka motor Henteu. Geus TV mah babaturan. bohong Nganterkeun hungkul aman teu boga motor. atuh da aik naon jeung urang ku urang na upih we di bus Kunaon atuh mah teh ujung. ada naon gitu atuh da aik sanu teh nyari nempo kitu mah cek duaan na motor TV mah babaturan padahal teu boga motor. Hanya Udah. penumpang. oh kowe ngomong-ngomong atuh jeung mah kitu we Ada kamari bebeja heueuh cenah. teuing ka urang kasih naib teh meureun bebejana eta mah Kasih Ubed ditalatahkeun. ning teu ngabejakeun si Ubedna Berarti salah dia masalah si Ubed. waduh masa kongkos geuning si Ubed maneh mah Kan babaturan AA meureun. terus kamari deui si ngadenge ning si mamah ngobrol jeung si bapak dijodohkeun cenah jeung si Naib bener si abah jeung si emak ngobrolkeun neng dijodohkeun Bener, emang kamarinya bahasa eta. tapi neng setuju Gitu. Emang si Naib Ubed bener teu bener sih Naib mah babaturan si Esti Kabula. atau kitu mah percaya kamari mah cuma saukur ningali ning neng duaan jeung si Naib Dan kedua. ngeri hati atuh hayu urang ulin nama